Duh, hirup teh sampah kieu. Yang bodoh itu bararisa. Ieu warung biasana sok mere rokok. Aing kudu ka mana deui kanu lain nu moal dibere-bere. Aduh haji aing kamari teh geus nginjem beli duit ka si Yanto teu dibere, ka si Waterloo teu dibere. Ka si Samsul teu dibere. Ka si Bang Abel asa teu dibere deui. Aing kudu kasih Jarot mah sia teh masuk loba duit itu biasana sok operasi wae. Geus ayeuna mah aing uang OTW kasih wae Jarot enak. Gosok sendiri. Aing kemarin aya teh cenah rek mentuan marsian akuarium baru dak teh. Sada bersih siapa yang dipelakan lauk hiu aja asup lah dengan si ompong aja kita ngusap bola pamajing bukan menang lauk nubadag mempelakan akuarium Oh mungkinkah Tuhan jatuh la 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 anjing itu aya si Jarot teh kebersihan akuarium. Kambekeun kabeneran aing keur teu boga dua Jing, Rot eta menekat bersih kitu aya akuarium heuh atuh digosokan ami katempo jorong jeung jero-jerona asli ari tina bahan naon Rot sana bola batanya Baya turut dah kan aing teh yang aci sampe sateu nyeuna ge. Aci sampe? Heeh. Anjing nah bisa jadi asi sampe jadi kieu hade unik Naon tidak seperti biasanya Anda kesini. Kan atuh Darot kumaha deui itu dah hirup kayakna karena langsah yang nginjem duit ka maneh Rot. Datang-datang ka dieu teh nginjem duit. Atuh naon deui Rot lain ge hirup atuh. Sia mah. Boga sabaraha Rot? Dik capek-capek mah jeung meuli. Ya 50 mah tah. 50? Heeh. Atuh bae lah atuh lumayan. 50 bae. Bae. Tapi ieu teh jangan si nanti si Bang Abel. Si Ciwong nginjem cenah 50 deh manehanna teh. Ciwong rek nginjem naon jeung paranti naon? Teuing aing geus janji ka si Ciwong. Sia mah kitu anjing ka aing teu Engke we lah, engke deui we. Besok operasi deui urang jeung si Bobos. Atuh Rot aya eueuh mah keun bae we. Tapi itu aya duit 50. Rezeki mah tidak akan kemana-mana bro. Atuh Rot keun bae ari eueuh mah. Ya Rot, aing nggak bisa sulap sih Rot. Bisa sulap naon? Asli sulap pokoknya mah duit ya. Diajar di mana Anjing aing diajarkeun lagi ku babeh aing jagoan babeh aing. Itu lain nanti penggadaian naon ngaranna teh digadekeun nih, lain digadekeun naon? Nu jadi loba teh naon eta teh sebutna? Naon eta teh Rot teh pode ngaranna teh. Penggadaian uang beun. Anjing penggadaian meuning mah digadekeun duit. Cia bisa sulap naon eta? Berot ka dieu lah duit maneh ulah loba ngomong geura. Pokona 50 tadi? Heeh. Ya, kumaha cik? Ya tempolot duitnya. Terus aing ya. Mau dilipat-lipat heula. Ke kojo bapak aing ya. Terus dikieu heula. Pokoknya. Kalayanya duitnya 50. Kumaneh? Di mana bijilna? Tina bool tuluy mah karena suku kahanap. Iya, pokona mah bakal aya. Pokona mah deuleu nya Rot. Heeh. Tuh Rot. Sia bisaan aing teh ya tuh Rot. Anjir teh apaleun. Sia diajar di mana aing yang bisa gitu. Aing pokona ngajarkeun lagi. Aing ilmuna bagi-bagi atuh teh ilmu ya teh ingat.
bagi-bagi atuh. tapi ulah gagabah rot ieu mah ilmuna. Ulah bebeja kan lain pepeja. Siap Paham? paham. Lah Siap balik kah lo bating ceramah ting atuh. tuh ngaranna ge aing atuh ge aing ceramah teh. Rot sakali deui. Kade eta ilmu ulah bebeja ka saha. Eta teh ilmu. Heuh eta ilmu kade. Siap. Kade pokona. Anjing si Jarot. Saan ka aing cipuk anjing lumayan da ieu teh menang 50.000 cok. Wah. Jus caca. Enak. Jik tadi kinyong kasih Jarot tadi bere-bere. Untung we anjing aing pinter nipu ilmu ti bapak aing. Pokoknya mah diselapkeun tina sarung. Lumayan we jeung meuli rokok Magnum. LOL. Popoe cangkut ah. Aduh, aing aek popoe teh unga-unga cuaca poek we jeung poek. Teu mah cangcut kesebulukan ya Allah ya Rabbi. Aing ieu popoe balik moal nya euy. Sok sieun aing ngake aing teu boga salempak deui keur mah ieu hiji-hijina anjing aing nepikeun ka teu disalana anjing lato-lato aing ngagarantung we. Abra sia teh geus beurang rehed tuh hayam gararaneng si paraban ca. Geura paraban sia teh. Oke lah tuh, rot hampura da aing teh geus popoe cangcut tingali anjing power kahujanan rot. Paraban hayam? Sia teh paraban geus beurang rehed. Iya ku aing paraban. Pak Jik.